Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyimimi ulah kamana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina setiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari biasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Gancangna carita dina wanci harieum beungeut panggung geus hibar ku cahya obor nu lalajo geus minuhan tempat hiburan nu daraga ngajalajar minuhan tempat hiburan sawarehna nepi ka meped ka sisi imah. Urang lemur saruka bunga lantaran kakarek mangsa harita aya hiburan ronggeng di lemur nagrak. Jang sugih nu ngarangkep jadi panata acara harita geus naik ka panggung dina biantarana jang sugih ngebrehkeun ka bungah dirina bisa ngahibur ka balarea utamana mah ka urang lemur nagrak teu poho jang sugih ngawilujengkeun ka panganten ngadeudel ku doa mugia kadua panganten anyar cing runtut raut sauyunan nepi ka pakotrek itu. Cacap jang sugih biantarana nu lalajo sarurak awahing ku bunga ari para ronggeng geus araya di jero imah Mang Muhdi salaku pamangku hajat Ratu Arum oge geus aya di dinya diukna digendeng ku Bah Kune jeung Ambu Esin. Di antarana halobana nu lalajo aya Kusnadi jeung si Adai nu sarua milu lalajo. Sok sanajan Kusnadi cikeneh ngalaman kajadian nu matak pikasieun tapi ari ngadenge Nyimimi ngaronggeng mah manehna maksakeun lalajo. Harita Kusnadi jeung si Adai keur dariuk di tukang cikopi salian cikopi aya oge lalauhna sabangsaning sepancau kulub suuk jeung nu sejena. Muntras lain Nyimimi nu arek minton mah duh dewek mah geus baluas euy keluar ti peuting teh teu karti kupikir asa minang manggihan jurig kunti ceuk Kusnadi bari nyaleuhak ngopi suuk. Oh we bingung Kus sigana mah katulah supata tina pangirut jadi diudag-udag ke kasieun nu antukna mah mangrupakeun jurig kunti temal si Adai mere wewengan ka Kusnadi. Heueuh sigana mah kitu Dai. Wing oge geus tatama ka Aki Burhan sangkan ulah di deukeutan Ririwa. Bener kudu kitu Kus. Karasa lamot tina pang deukeut Ririwa. Pokna si Adai ngarasa panuju kana tarekah sobatna. Samemeh ronggeng dimimitian
Jang sugih mere iber kanu lalajo, lamun arek maturan ngibing karonggeng ukur bisa opatan, tapi pikeun si panggal muih mah teu bisa dibaturan ngibing kusing sahabae oge. Dina panutup jang sugih oge mere kesempatan ka para awewe urang lemur nagra bisi arek ngibing ronggeng, itung-itung pakaulan keur nu haja. Ger nu lalajo sarurak awahing ku bunga. Sora pamiri geus kadenge disambut ku haleuangna sora sinden. Tilu ronggeng geus aya di panggung ngarengkenek ngibing ngagariplek. Ugu bae nu lalajo beuki motah pating saruit. Aya opatan nu lalajo narai ka panggung marengan para ronggeng ngibing. Ilaing arek milu ngibing moal Kus, cek si Aday awakna milungeng kelak kawas nu karamian. Komo tapi hayang jeung nyimimi euy ngerasu banget. Emal Kusnadi boga karep hayang ngibing jeung nyimimi. Wawuru ilaing mah Gus nyaho teu bisa ku sasaho ge, cek si Aday deui muncereng ka Kusnadi. Entong bari popolot atuh ah, karana ge da kayang ieu mah. Kusnadi seuri ningali si Aday nu muncereng teh. Geus aya kana opat laguna tilu ronggeng ngaribing barengan nu lalajo. Nu lalajo sarurak deui awahing ku kataji ku ibing ronggeng. Cunuk waktuna ke Ratu Arum pikeun ngibing. Nu lalajo geus teu sabar hayang ningali ka si panggal muih. Ratu Arum leumpang ngalanggeor leumpang ka panggung. Nu lalajo ngadadak simpe kawas gaang katincak. Sora pamiri geus kadenge. Kitu deui sora sinden geus ngahaleuang. Ratu Arum ngengklak ngibing awakna nu sampulur teh ngakiplek. Ger nu lalajo sarurak deui beuki tarik. Kusnadi ukur molohok ningali kanu geulis awakna neueuneuk-euneukan kawas bebegig sawah ketebak angin. Bahkune jeung Amu Esin ukur buncelik ningali anakna keur ngibing teh teu boga panyangka lamun anakna kacida pinterna dina ngibingna. Dina samangsa pamirig ancad laer awak Ratu Arum centang marengan leungeuna anu ngajulang apa karembongna ridiaban kawas rek hiber. Ratu Arum ngageang panggal muih imbitna ngakitek ngacet dicentok-centok. Ratu Arum lalaunan ngaringkig sirahna semu dangah marengan panonna nu semu meletet. Lambai nuruhruy ngarenyu uruy. Jep nu lalajo repeh sakabeh panona manco ka Ratu Arum. Kusnadi bunceli sungutna calawak bari ngaledeh ngacai. Leungeuna ngarames sirah si Aday atuh puguh bae si Aday ngagurubug awahing kurewas. Udah naonan ilaing teh surah uwing digeleng kawas kaul emwe weh. Si Aday muncereng ka Kusnadi. Ampura uing kasibat duh maksudna teh kasima. Emal Kusnadi bari nyusut acaina nu ngaladeh. Ngacai. Ratu Arum terus bae ngageang panggal muih. Imbitna ngakitek ngacet dicentok-centok. Dua lajo ngadadak pating sareblak. Sirah lungleng kawas rek katur lengan. Ger nu lalajo sarurak euyah-euyahan pating saruit. Ngan teu lila pamiri geus eureun ngahaja si panggal muih mangan sakedeung ngajaga bisi nu lalajo buringas. Ratu Arum dongko tandaning hormat ka nu lalajo. Ger nu lalajo sarurak deui bari keprok. Kabeh nu lalajo pating darenghap kawas karek leler tina kareuasna. Ya euy si panggal muih teh lain huruyanun eta gitokna mata kukurayeun pikeun lalaki. Najan sakodong teu mata kanjelu. Oh bunga we nu aya mah cek salah saurang lalaki bari gogodeg. Ih sarua kuring oge moal cari kepanasaran ayeuna mah. Najan bentang burak oge moal teuing sieuni teh. Emal baturna bari seuri. Samangsa cacap si panggal muih minton yang sugih mere iber mere kasempetan pikeun awewe urang lemur pikeun ngaronggeng.
Telila aya 2 awewe narai ka panggung. Tetela eta teh Nyi Iting jeung Nyi Dude. Nu lalajo sarurak bari seserian kusabab ningali awak duanana nu baredegul. Samangsa pamirig geus kadenge jeung sora sinden ngahaleuang, Nyi Iting jeung Nyi Dude ngarengkenek ngibing ngan edas. Awakna hareuras kawas babegig. Leungeunna papukis badis ucing arek galungan. Kitu deui sukuna ngakeblig kana papan. Panggung jadi ingeung siga diendag kulini. Ger nu lalajo sareuri ningali polah 2 ronggeng dadakan teh. Si Adai gede hate manehna nerekel naik ka panggung. Si Adai ngarengkenek ngibing marengan 2 ronggeng anu baredegul. Teu kaur ngibing kulantaran sukuna mineng kajejeg ku Nyi Iting atawa ku Nyi Dude. Memeh parat lagu. Si Adai mah geus turun tina panggung bari lempangna rada ingked-ingkedan. Nyi Iting jeung Nyi Dude geus rengse tina ngibingna. Pamiri geus kadenge deui sora sinden Ratmi wehwer geus ngahaleuang. Aya hiji awewe anu naek ka panggung, rupana geulis awakna sampulur. Nu lalajo pating harewos sabab teu apaleun ka si awewe. Ari Kusnadi samangsa awewe geulis jeung gademol teh gentak naek ka luhur panggung. Ari si awewe nu tayalian iwal ti Kunti Cacih anu ngarobah wujudna jadi awewe geulis. Basa aya Kusnadi marengan manehna teh kacida atohna. Rengkenek Kunti Cacih ngarengkenek sukuna ngajungjung sabelah. Ari leungeunna kikipli kawas manuk arek mileupas. Sirilik Kunti Cacih teh nyirilik lumpat bari kikipli. Atuh ger anu lalajo akei-akeyan sareuri pating barakata. Ratu Arum anu nyaksian ka Kunti Cacih seurina ngagagak teu sirikna lelenggakan. Kusnadi ngagurubug sabab manehna karek arek ngibing. Kunti Cacih kaburu nirilik manten. Kusnadi gancang ngadeukeutan ka Kunti Cacih. Leungeunna geus ngajungjung rek ngenglak berhenti ditu nama. Sirilik deui Kunti Cacih teh nyirilik bari kikipli. Pugu bae Kusnadi teh colohok. Asa teu ngarti ku kalakuan si awewe nu sisiriwikan badis manuk nu keur diajar hiber ning pamirsa nya. Be, eta teh ibing bikang urang mana euy? As aya ngaronggeng sisirilikan kawas puyuh gonggong. Cek si lalaki bari ngagak-gak seuri. Ya nyaho teuing. Puaka karek milopas eta we teh euy. Temal baturna bari sarua ngagak-gak seuri. Ari Kusnadi terus bae ngudag-ngudag Kunti Cacih geus lat we poho di kaera. Kunti Cacih teu sisirilikan deui. Awakna dongko leungeunna anger kikiplik bari leumpang lalaunan. Tamleg kawas entok digebah. Entok digebah nih kitu jangjang nanti ka luhur. Ari Kusnadi gehgeran manehna sarua kawas Kunti Cacih, awakna dongko bari leungeunna kikiplik nuturkeun Kunti Cacih. Gor nu lalajo teh ngagak-gak sareuri kagugu ku pola Kunti Cacih jeung Kusnadi anu sarua kawas entok keur digebah. Nepi ka pamirig eureun, nu lalajo teu eureun sareurina, ari Kunti Cacih langsung turun ti panggung terus bae muru tempat anu poek les ngaleungit ti dinya. Kusnadi turun tina panggung nyampeurkeun ka si Adai. Ari lain kunaon Kus kawas entok rek ngenog eta ngageboy bari kikiplik. Cek si Adai bari ngagak-gak seuri. Nyaho ah dewek mah kacidaripuhna euy memerik bikang lieur. Aya ngibing ukur titirilikan badis manuk rek mileupas. Wah awewe kurang sagegeus kitu nya. Tembal Kusnadi bari nyusut kesang nu renung dina tarangna. Ari Allah mah hantu atuh sok itu kulisna eta. Mun sigera mah aya ngibing teu bisa aun teh. Jadi sisiriwikan kawas puyuh nu rek ngenog. Cek si Adai deui teu weleh seuri ngagagah. Bintonan ronggeng mapag balebat rengse nepi ka wanci indung peuting.
Dina hiji poe Kaimah Ambu Esin kadatangan Raden Inggi ti Kademangan Cihoe, kadinyana teh dibaturan ku badegana. Bakune jeung Ambu Esin tangka deg-degan kadongkapan putra menak teureuk gegeden teh. Mangga kalebet Aden, cek bakune teu sirikna dodongkoan. Hatur nuhun Abah. Wala Raden Inggi bade teras munjungan ke bakune katut ka Ambu Esin. Ari badegana Raden Inggi teu milu asup ka imah, manehna di luar bari nungguan kuda. Raden Inggi dibawa ka rohang tengah. Hapunten Aden, Abah mangung sakieu buktosna sun, cek bakune bari rengkuh. Teu sawios Abah, teu kedah ngaraos lingsem. Wala Raden Inggi bari gumujeng. Ambu Esin geus kadinya bari mawacai, sok ditunda dina sama. Hapunten Aden, aduh cai ge mung cai hungkul teu aya lalauhna ieu teh, cek Ambu Esin bari mamandapan. Cekap Ambu teu kedah ngarepotkeun, saur Raden Inggi kalintang sopana. Nyai, iya aya si Aden ieu ka dieu, cek Ambu Esin nyalukan ka anakna. Geus surti lamun Raden Inggi teh rek nepungan ka anakna. Muhun Ambu, tembak Ratu Arum nu aya di jero kamarna. Teu lila di antarana Ratu Arum nepungan ka Raden Inggi, bakune jeung Ambu Esin gentak bae ka parawon. Damang Kang Inggi anu rada kasep, cek Ratu Arum bari imut ngagelenyu, apaleun pisan lamun eta teh anu bogoheun ka Nyi Mimi, terus nyolongkrong ngajak sasalaman. Damang Nyai, wala Raden Inggi kalintang tagiwurna diteuteup ku nu geulis teh, kairut ku imutna nu kareueut. Nah teu nyanak ancak geuningan. Pokna Ratu Arum seuri leutik nipoksang. Bong buki barang dahar eta Ratu Jin teh. Nyanak Nyai, kisah kedap atuh antosan. Wala Raden Inggi anjeunna gura-giru kaluar muru ka badegana. Teu lami tos lebet deui ka bumi bari nyanak ancak aya kana limana. Sok ditunda hareupeun Ratu Arum. Mangga Nyai nyangakeun, saur Raden Inggi socana neuteup ka nu geulis. Hatur nuhun Kang Inggi anu rada kasep, tembak Ratu Arum panona manco kana ancak. Lamun taya jinisna sigana teh geus diheka karita keneh. Sami-sami Nyai, pun Kang teh bade nyusud cariosan anu kaunggel dina serat, bireh bade ngabujengan ka dieu. Berkah dinten ayeuna tiasa nepangan ka salira Nyai. Kitu saur Raden Inggi nembrakeun kereteg manahna. Hatur nuhun tos rurumpaheun Kak saung butut, namung antosan mualami ge bakal janten bumi sigrong ieu teh. Ratu Arum nyerengeh seuri, panonna anu cureuleuk teh ngiceupan sabelah ka Raden Inggi. Puguh bae manah Raden Inggi pating seredet kawas menak pudunan. Socana meh teu ngiceup neuteup ka Ratu Arum anu sakitu herangna. Ret kana salira Ratu Arum anu sakitu gademolna. Raden Inggi ukur neureuyan ciduh awahing ku kataji jeung taeune meureunannya. Nyai, saur Raden Inggi soantena rada ngageleter. Kah, aya naon Kang Inggi anu rada kasep? Walon Ratu Arum bari ngeletan ngahaja ngaheureuyan ka Raden Inggi. Rarai Raden Inggi atra bareube bade nyarios ngadadak ngelok deui kasima kuno geulis. Di keur mah geulis bogo bade ngiceupan ngeletan geus sigana mah. Bobor karahayuan teh palawargi. Tekebat ditempas ku Ratu Arum. Hapur. Ratu Arum nyikikik seuri. Rarai Raden Inggi beuki euceuy awahing ku isin ku Ratu Arum. Nyarios teh mending abelak bekawas pancuran anu kacocokan. Pokna Ratu Arum nyikikik seuri.
Tewudu Raden Inggi oge ngiring gumujeng. Bari neger-neger anjeun Raden Inggi nyarios deui. Sa perkawis cariosan waktos harita wire engkang hoyong ngiring mika nyaa ka salira Nyai. Janten engkang teh hoyong maheutkeun ka Nyai. Saur Raden Inggi nyariosna tos tatag teu tagiwur teuing ayeuna mah. Ratu Arum ngahuleng ngadenge caritaan Raden Inggi. Inyana surti lamun Nyi Mimi oge aya si resep ka Raden Inggi. Tapi Ratu Arum wal gagabah ngajawab kasieunan nyalahan kajeun ke bae ku jinisna nyaeta Nyi Mimi. Ratu Arum ngawatek pangawasana sangkan bisa cumarita anu kacidahadena. Hatur nuhun anu kasuhun wireh tos gaduh paniatan anu kalintang jembarna. Cirining tangtungan hiji pameget anu linuhung ku pangawuruh. Diri abdi moal gasik tumampi kantenan gagabah nampi kana kaasih Kang Inggi. Najan katresna ngalimpudan dada kadedeuh nyangreud salaput tangtungan. Namun mugia ulah kejot borosot gancang nyindekeun bilih kaduh engkena. Galih ku kauningan anu suci talaah ku rasa anu sayaktina. Margi kacinta teu ukur-ngukur ku tangtungan dengan sakadar nyoreang ku wanda rupana. Rumaos diri batan sakieu heureut pakeum pungsat bahan. Tabe pun sanes ngahinakeun anjeun ngawiwirang harkat martabat. Mangga geura lenyepan ku salira Kang Inggi. Kitu pok-pokana Ratu Arum nyaritana capetang kawas meunang ngapalkeun. Raden Inggi tangka colohok anjeunna kalintang kagetna ngadangu cariosan Ratu Arum. Jauh tina sangkian lamun Nyi Mimi miboga pangawuruh anu linuhung. Sajongjonan mah Raden Inggi ukur ngahuleng asa dadas kupi kecapeun. Hapek. Ratu Arum ngagak-gak seuri kagugu ku polah Raden Inggi. Raden Inggi beuki tagiwur diheureuyan ku Ratu Arum teh. Nyai mah kecida kaanggang teh ieu. Raden Inggi ngiring gumujeng. Kieu teh abdi mah moal wara nyindekeun ayeuna. Abdi nyuhunkeun saran tos waktos. Dugi ka waktosna abdi tos paheut kana sagala rupina. Ulah melang sareng hariwang. Ari tos jodoh mah najan kahalangan ku luhurna gunung, kapegatan ku legana sagara. Ari tos kedahna ngahiji mah moal burung ngajadi. Sok sanaos pacaket raket unggal usik patarema panangan. Namung ari sanes jodoh nama bakal nguleset nebihan tengah hiji. Cing percanten kana kawasana pangeran, cing yakin kana kadar nu kagungan. Urang silih talingakeun heula ayeuna mah najan anggang cing panceg kana paniatan. Ulah galideur ngantosan dugi ka waktosna diri abdi ngawakca kedaling lisan. Maheutkeun pasini. Cek Ratu Arum ngantebkeun deui caritana. Raden Inggi teu tiasa nyarios deui ukur ngaluyuan kana kahoyong Nyi Mimi. Geus paheut kitu mah duanana aluprek ngobrol bari kaselangan ku heureuy. Euleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Insyaallah urang lajengkeun kana episode anu ka-32 nya dina video anu sanesna. Cag ayeuna mah urang tuna di Hanjuang siang, urang teuneun di handeuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.